Sidugul ngagerunahan Kanjari bari ngabangkieung menurut ka tukang. Dina kayaan keur kitu Nyai Kintamani anu ngajolat ngalakukeun panarajang susulan. Sidugul dina kayaan keur ngabangkieung waktu datang sabetan pedang anu ngarah kana panona harita geus nyobaan rek kagiwar. Tapi Nyai Kintamani ngarobah sasaran panarajangna. Pedang jadi disabetkeun kana luhur dadana Sidugul. Ser, yuk berat. Baju lebah luhureun dada Sidugul soek. Katingali ku Nyai Kintamani aya nu ngabolelak herang warna emas geus teu antaparah deui harita Nyai Kintamani ngajamret kalung wasi kuning ku leungeun kencana. Sabrat kalung wasi kuning aya dina keupelan leungeun Nyai Kintamani. Meh bareng jeung dijamretna kalung wasi kuning ku Nyai Kintamani. Harita datang di panarajang Guntara. Sapasang dampal leungeun Guntara anu meber muka ngahantem kana dana Sidugul. Tumerapna ka Sidugul harita ngacengkang hoream ka tukang. Jelas sawuk hiuk jelas. Ampion. Sidugul ngagerunahan Kanjari bari ngacengkang hoream ka tukang geus teu bisa ngajaga deui kasaimbangan badana. Jengkang koleab kedebut. Sidugul rubuh ngabebengkang maring lemah. Tapi Sidugul masih kena nyobaan maksakeun maneh ngonea hudang. Terus diuk bari sumengir ngarasakeun ka nyeri. Dada karasa nyeri jeung eungap asa hese ngamekan. Pangaruh tina panarajang Guntara anu panarajangna hantem dadana. Ningali Sidugul masih kena bisa ngonea hudang terus diuk. Harita Nyai Kintamani gemeseun sigana mah. Harita terus nyarita bari ngacungkeun dengan kencana anu ngeupeul kalung wasi kuning. Deleh kumaneh Sadugul. Deleh. Kurang ajar sia. Ieu kalung anu dipake kumaneh geus aya di aing. Maneh masih keneh bandel bisa keneh ngoneal hudang? Kurang ajar sia. Mun kitu mah maneh kudu disapakeun sia tabeheung teh. Modar sia. Heya. Jorela cilung Nyai Kintamani geus bisa mastikeun kasegetan pedang lidah api bakal mampu nyapatkeun beheungna Sidugul. Sedengkeun Sidugul ningali Nyai Kintamani datang di maju narajang rek nyapatkeun beheungna, harita Sidugul geus beakeun tanaga dah puguh dina kayan geus teu make kalung wasi kuning. Antukna Sidugul ngan saukur meremkeun panona. Pasrah kana takdir anu bakal tumiba ka dirina. Nyai Kintamani anu jarakna geus deukeut ka Sidugul. Harita nyabetkeun pedang lidah api ngarah kana beheungna Sidugul. Ijiran Nyai Kintamani mah ku kaseuketan pedangna sakali sabetan ge beheung Sidugul bakal sapata gerenceng. Tapi ijiran Nyai Kintamani tetela terjadi kenyataan. Sabab sameme pedangna nyabat kana beheungna Sidugul, harita aya cirim anu ngajolat. Saterusna nakis pedang Nyai Kintamani, siut hiuk jelasat, hiuk hutang. Dalig-deg. Nyai Kintamani ngadalig-deg kadoro mundur ka tukang, balukara pedangna ditakis ku cirim anu anyar datang. Jirim anu anyar datang mancu dina tangtunganana. Sidugul jadi kageteun. Ngageter hatena. Sanggeusna sidik ka cirim anu anyar datang teh tetela si terogos hideung geuningan. Sedengkeun Guntara jeung Purbaya kitu Nyai Kintamani anu geus bancukeun tangtunganana. Harita pada musyrikeun perhatian anak kasih terogos hideung anu dengan katunanya kelan regang garing panjang sajengkal. Anu tadi dipake nagis pedang lidah api anu rek nyabat kana beheungna Sidugul. Nyai Kintamani nu leuwih ti heula tumanya ditujukeun ka si terogos hideung.
Hai, saha maneh? Lancang sia. Make jeung bali nakes panarjang aing sagarupa. Mun dihalangan ku maneh, si Dugul geus sapat mun teu dihalangan mah. Geus sapat beungna ku sabatan pedang aing. Kurang ajar sia wani pipilun kana urusan aing setan. Guntara netep seget kasih Tarago Sideung bari terus nyarita. Si lain jalma ti mana? Hah? Kurang ajar sia. Kalau kau make Tarago Sideung bebengetan teka teleh. Rek ngabela ngabantu si Dugul sehingga mun bener si lain rek ngabela ngabantu ka si Dugul. Mangka si lain kudu siap narima kana akibatna. Dewek tiluan geus moal mere diampun ka makhluk awas lain anu wani-wani rek kapan tuh kasih Dugul. Kurang ajar. Saha si lain ha? Si Tarago Sideung nyarita bari leungeunna bapeta. Puguh we Guntara jeung Purbaya katu Cikintamani jadi bari ngungeun sabab caritan si Tarago Sideung teu kaharti. Kitu di leungeunna anu papeta mangrupa bahasa isyarat sarua pada tengartian kana maksudna. Si Tarago Sideung nunjuk ka si Dugul. Terus nunjuk kana dadana. Geus kitu ngarangkapkeun dua leungeunna bari digerakkeun. Si Dugul nu harita pirajenan ngahartikeun, nyarita ditujukeun ka Guntara jeung anu sajena. Ada lalanya deh. Maneh tiluan kodong hati ya nih. Eta noleh ngabantu ka uing teh nelah nasi Tarago Sideung. Pieu geus mere isyarat. Manehna jeung uing teh padeukeut anu mata kaina datang lulungan oge. Bener kitu Tarago Sideung. Si Tarago Sideung ngareret ka si Dugul bari ungeuk. Guntara musirkeun panetepna ka si Tarago Sideung terus nyarita. Si lain ngalirkeun batu di Tarago Sideung. Ngarasa saja jelema pego mah nyarita teu puguh ka artina sia. Geus montong nedangan picilakaeun deuleu. Mun masih kene betah di dunya mah. Terus ya. Mending kene gancang sering nyinggah tinggalkeun ieu persahabatan. Nyai Kintamani milu nyambungan kana caritana Guntara. Maneh gede hati, maneh gede wawanen, tapi belegog Tarago Sideung. Pangnaku aing disebut belegog sabab maneh datang rek bantu si Dugul. Eta sarua jeung geus bosen jadi jelema sia Tarago Sideung. Hartina hayang dipodaran sarua jeung si Dugul. Maneh bisa jadi boga kemampuan ilmu silat anu mata kuani ngagagalkeun panarjang aing. Sarta siap narimakan akibatna. Kumaha baya? Urang podaran heula ieu si Tarago Sideung kitu? Purbaya ungeuk bari netep seukeut ka si Tarago Sideung terus nyarita. Si lain memang geus bosan hirup Tarago Sideung. Ke dewek warek nanyakeun gablak hubungan naon si lain jeung si Dugul. Anu jelas lantaran si lain wani ngabantu nulungan si Dugul. Mangka si lain bakal narima kana akibatna sia Tarago Sideung. Si Tarago Sideung nyarita deui bari papeta nunjuk ka Guntara jeung Purbaya katut Nyai Kintamani. Geus kitu nunjuk kana dadana terus dua pereupna diadukeun. Bericap ningnong bedak belakuk lebih jebeukeun kelecis. Si Dugul warita nyarita ngartikeun ditujukeun ka Guntara jeung anu sajena. Alah, dipake seridi ngajenghak ya dada, aduh, sakit, aduh, dada nyeri, tengungap, malane teh ditangtang tarung ku si Tarago Sideung, maju babarengan tilwanana cenah, kitu hatina bahasa isyarat teh, tadi aya kelesis teh, hatina teh maju babarengan.
Pira aku marane tiluan teu wani? Hah? Tiluan ngalawanan saurang? Nya bener gitu maksudna teh Telegosideng. Babajalan kalecis. Tuh, kalecis teh maju babarengan cenah gitunya. Si Telegosideng nyelang ngaret deui ka Sidugu terus ungeuk. Geus kitu terus ngabagikeun di panetepna katil urang lawana. Guntara ngaret ka Purbaya jeung Nyai Kintamani bari terus ngomong lalaunan. Walah. Ningali gerakan si Telegosideng waktu nakis Panarajang kinkin. Dina kecepatan gerak jeung kekuatan tanglapisan jelas teu bisa dianggap enteng. Pabuktian waktu pedang kinkin ditakis ku regang garing anu dijadikeun senjata ku baleuna. Kinkin wadalig deuk ka dorong bener ka tukang. Jelas urang kudu bisa merenan eta mangkeluk. Tong dililadan deui. Nyai Kintamani bari ngawangun pasangan harita musirkeun perhatianan ka si Telegosideng baitus nyarita. Hai Telegosideng. Maneh bener-bener yang tanyakit. Kala kapipiluan kana ieu urusan sarta ngabela ka Sidugul. Ku aing geus kaharti. Lantaran maneh pego teu bisa ngomong, anu matak jadi putus asa. Terus yang ngajalan pimodareun. Eta kalap kahayang maneh bakal jadi kenyataan Guntara Baya. Urang hurup si Telegosideng. Geus montong diberi diampun. Podaran enak keneh. Dele Telegosideng. Tadah sia. Heya. Jorelat cilong. Nyai Kintamani anu miheulaan majuna Rajang. Guntara jeung Purbaya ge ting jorelat merengan kana Panarajang Nyai Kintamani. Sidugul anu masih keneh diuk bari ngarasakeun kanyeri dina dadana. Bisa ngabandungan kahebatan ilmu silatna si Telegosideng. Saukur ngagular gilirkeun badana jeung ngagiwar ka gigir bari ngagunakeun senjata regang garingna. Sabetan pedang jeung babukan ruyung besi Purbaya. Pada rentas di jalan dibendung ditakis ku senjata regang garingna. Syuhyuk! Datang sabetan pedang lidah api ngarah kana beuheung. Kibar satyuk tang! Daligdeug. Nyai Kintamani ngadaligdeug mundur ka tukang balukar pedang lebantrok jeung senjata regang garing si Telegosideng. Datang babukan ruyung besi Purbaya ngababukan sirah rawan si Telegosideng. Si Telegosideng ngagilikeun badana bayi nakis senjata ruyung besi lawan ku senjata regang garingna. Syaukyuk, wusatyuk, tang! Daligdeug. Purbaya ngadaligdeug mundur ka tukang balukar ruyung besi na bantrok jeung regang garing nu dijadikeun senjata ku si Telegosideng. Datang Panarajang Guntara. Dampaleungeun katuhun anu meber muka rek hantem dada lawan. Si Telegosideng rikat ka bedung Panarajang lawan. Dampaleungeun kencana dipake ngapendung. Dampaleungeun. Dua dampaleungeun anu pada ngandung kakuatan talaga lapisan haita bantrok. Sauhyuk sak terus. Daligdeug. Syarikeun Guntara ngadaligdeug ka dorong mundur ka tukang, dengkeun si Telegosideng sukuna ukur ngageser saeutik ka tukang. Nyai Kintamani anu pangheulana mancukeun tangtunganana. Bari leungeun anu kenca masih keneh ngeupeul kalung wasi kuning. Harita Nyai Kintamani sagade diri pikeun neruskeun tarungna.
nyelang ngaret kalebah Guntara jeung Purbaya anu kakarek marancuhkeun tangtunganana. Nyai Kintamani musirkeun panentepna ka Sitalogo Sideung bari ngupatina jero hatena. Kekuatan tenaga lapisan Sitalogo Sideung bener-bener luar biasa. Lebih hebat di Sidugul sigana mah yeuh mangkaluk teh. Setiap sebetan pedang aing jeung babukan ruyung besi si Baya pada rentas di jalan ditakis ku regang garing anu jadikeun senjata. Dihurup ku tiluan sigana anu tenang di si koprok teh. Tapi asa piraku tilu ngalawanan hiji kudu kasoran eleh jajaten ku Sitalogo Sideung. Aing jadi penasaran. Nyai Kintamani saya gadi diri. Purbaya ge sarua harita ngawangun di pasangan. Sedengkeun Guntara bari ngawangun pasangan merhatikeun kanu jelawan bari ngomong dina jero hatena. Gelo. Tuh, kurang ajar ya Sitalogo Sideung. Kekuatan jeung kemampuan ilmu silat jelas leuwih hebat tibatan Sidugul. Kurang ajar ieu mangkeluk teh. Jurus tapak naga sakti nu digunakeun ku aing bangun anu enteng nakeran dipenuh ku dampal leungin kencana. Aduh saterusna aing anu ngadalig ka dorong bulu ka tukang. Goblok ge jelema teh ieu. Kudu nama parotong remuk tulang ramo leungeunna. Bangsa wali ngapendung panarjang aing. Edan. Mun tiu lawan anu ngahurup tapikeun ka teu bisa diungkulan dirubuhkeun ku lawan teh. Asa kacida. Guntara ngawangun pasangan pikeun ngagunakeun jurus anu leuwih ampuh. Bari musirkeun panetepna ka lawan, harita Guntara terus nyalita ditujukeun ka Sitalogo Sideung. Hai, Sitalogo Sideung. Silaing kudu ngarti deuleu. Sakumaha hebata ilmu silat silaing, kangaranan ngayunan ti urang lawan anu maju babarengan. Tetap silaing bakal kawalahan deuleu. Ku itu na dewek tiluan kudu eleh jajaten ku silaing. Prok. Sitalogo Sideung nyarita bari leungeunna papata siga anu ngagupayan mangrupa isara sangkan nu lawan maju dina rajang. Bapak cedah didit belakok gujubar debedah cidebedah si bebedah. Guntara muralang rada ngartieun siga nama gerakan leungeun kenca Sitalogo Sideung mangrupa isarah anu lawan pikeun maju dina rajang. Oh, calas ieu. Dangtang hayang ditarajang deui silaing teh, ah. Udewek bakal dicumponan kayang silaing. Tadasa jurus tapak naga sakti. Jurilat Guntara maju narajang. Jurilat Nyai Kintamani jeung Purbaya geting jelat pada marengan kana panarajangna Guntara. Sanajan tilu urang lawan pada ngaronjatkeun kecepatan gerak jeung kekuatan panarajangna. Tapi Sitalogo Sideung bangun anu tetep dina mangsa ngayunan tilu urang lawana. Panarajang Guntara dibendung ku leungeun kencana. Sabahyuk sap bukeus. Daligdeug. Guntara ngadaligdeug di we mundur ka tukang sababaraha lengka. Datang sabetan pedang Nyai Kintamani anu ngarah kana dada Sitalogo Sideung. Atuh Sitalogo Sideung ngakirikeun padana saeutik kikir bae nakis pedang lawan ku senjata regang garingna. Syuk sap hyuk daligdeug. Nyai Kintamani ge sarua harita ngadaligdeug kadorong mundur ka tukang. Datang babukan ruyung besi Purbaya anu ngarah kana cangkeng lawan. Sitalogo Sideung narik badana ka tukang bae nakis ruyung lawan ku senjata regang garingna. Sabahyuk karat satsudang. Daligdeug. Purbaya ngadaligdeug mundur ka tukang.
Nyai Kintamani anu keur ngadalig dengeurkeun lengkah sukuna ngadalig raneg saterusna geus teu ngicen di waktu harita ngajerat maju dina rajang kanu jai lawan. Kejadian saterusna marupakan nyataan anu luar dugaan. Harita panarajang Nyai Kintamani lain wae sabetan pedangna ditaki ku senjata regang garing anu jai lawan, tapi si Talago Sideng ngalakukeun gerakan anu geus teu bisa dituturkeun ku kasagetan panon anu jai lawan. Harita leungeun kenca si Talago Sideng hantem kana puceuli katu lawan, ngajadikeun Nyai Kintamani ngabangkieng mundur ka tukang. Leungit kasaimbangan badana anu akhirna rubuh dina kayan teu inget ti bumi alan. Syuk hyuk kasat hyuk cebetes. Nyai Kintamani ngagero semut ngacerit nahan kan jadi bari ngabangkieng mundur ka tukang. Bangkieng dari gebru Nyai Kintamani rubuh kapaihan. Datang panarajang Purbaya tungtung ruyung beusina rek noto kana dada lawan. Si Talago Sideng ngakilirkeun badanna ka belah kenca bainaki senjata lawan ku regang garingna. Dengkeun leungeun anu kencana ngahantem kana dadana Purbaya. Saukyuk sajukang ruyung besi ditakwis. Leungeun kenca ngahantem dada Purbaya geus teu sempat disingkahan. Hiu teu berdasa. Lalaing beunang. Beunang pasareet. Wah. Purbaya ngagero kaget bainahan kan nyeri terus ngadaligdeug mundur ka tukang sababaraha lengkah. Datang panarajang Guntara. Harita si Talago Sideng tengah benung panarajang lawan. Tapi senjata regang garingna anu dipake ngahantem kana pigelang leungeun lawan. Gerakan anu teu bisa kabaca ku Guntara. Senjata regang garing anu ngahantem kana pigelang leungeun katu Guntara ngajadikeun Guntara semu anu ngagurumug lantaran kaget jeung nyeri. Sokyuk girak sakyuk teprotes. Janah setan. Guntara ngagero kaget bainahan kan nyeri bari ngadalegdeug mundur ka tukang. Leungeun katuhuna jadi asa komper. Sedengkeun Purbaya anu geus mancukeun tangtunganana. Harita ngajoerat di majuna raja ngagunakeun jurus pamungkasna. Ruyung basi wulung senjata analanana mutaralir upama baling-baling dina luhureun sirahna. Si Talago Sideng anu ditarajang teu ingkah di tempatna. Waktu datang runtuyan panarajang lawan marupa babukan atawa totogan anu ngarah kan anggota badan lawan. Harita si Talago Sideng bangun anu geus bisa maca karena setiap parobahan tata gerak lawan ngajadikeun runtuyan panarajang Purbaya pada rentas di jalan. Sabab ruyung beusina dibendung ku senjata regang garing si Talago Sideng. Sokyuk kidak satsitang. Sokyuk kibar sakyuk bukang. Geseh waktu sababara detik disanggeusna ngabendung senjata ruyung besi lawan. Harita si Talago Sideng ngalakukeun panarajang balesan. Saking kucepetna gerakan panarajang geus teu sempat disingkahan lawan. Senjata regang garing si Talago Sideng ngahantem kana dada lawan. Dituturkeun ku sodokan leungeun kenca si Talago Sideng kana hulu angan lawan. Tumerapna ka Purbaya jeung ngabangkeung. Ngahayung ku mundur ka tukang, saterusna ngudupluk deko, satyuk tebreukteus, sodok angan sabda tekuk geuseulah. Jadah, dada, bodong aing aden, aduh, ulah ada, bau. Purbaya
ngageronahan kan nyeri bari ngabangkieun terus ngahayungkung panggil dalige hayungkung kudupruk Purbaya deku bari sumenginahan kan nyeri jeung ngahegak ngatu napasna Guntara nu geus mancukeun tangtunganana harita ngahulang bari nyelang ningali kelebah Purbaya geus kitu terus musirkeun perhatianna ka si Telaga Sideung harita Guntara ngagerendeng ngomong sorangan aduh edan ilmu silat jeung kakuatan tenaga lapisan si Telaga Sideung memang leuwih hebat ti si Dugul aduh tobat kali tinggal aing sorangan mun kaya kieu anu masih kena bisa neruskeun ieu tarung meakeun panasaran aing geus teu boga dipilihan kajabati ngagunakeun jurus pamungkas ieu bae sugan metu ieu jurus teh Guntara meakeun kapanasaran harita sayaga diri pikeun neruskeun tarungna ngagunakeun jurus pamungkasna bari ngabangun jurus pamungkas harita Guntara musirkeun panetipna ka Jai Lawan betos carita kemampuan ilmu silat selain lumayan hebat Telaga Bodas Telaga Sideung tapi dewek masih kada mampu pikeun neruskeun ieu tarung selain kalau kumaha oge kudu dirupuhkeun ku dewek urang ajar sia urang teruskeun tarungna jurus pamungkas tapak naga sakti Jorelat cilung Guntara maju daraja ngagunakeun jurus pamungkasna si Telaga Sideung ngalungkeun regang garingna saterusna panrajang Guntara teu disingkahan dina kayaan tetep teu ingkah ti tempatna harita si Telaga Sideung ngabendung panrajang lawan bantrokan kekuatan tenaga lapisan ngaliwatan dengan masing-masing lumangsung daligdeug Guntara ngadaligdeug ka dorong mundur ka tukang sedengkeun si Telaga Sideung tetep teu ingkah di tempatna kajadian saterusna Guntara anu keur ngadaligdeug jadi ngaranjung kaget waktu si Telaga Sideung nuturkeun badan lawan nu saterusna ngalakukeun panarajang ka Jai Lawan kacepetan gerak panarajang si Telaga Sideung geus teu bisa diimbangan Guntara geus teu sempat nyingkahan jeung ngabendung panarajang nu Jai Lawan pilih genti sapasang leungeun si Telaga Sideung ngahantem kana dada lawan sarok hiuk subrodes si tala aing Guntara ngageronahan ka nyeri bari badan ngajengkang ka tukang Guntara geus teu bisa ngajaga di kasaimbangan badana jengkang gebut Guntara rubuh ngabebengkang baring lemah si Telaga Sideung mancu dina tangtunganana bari merhatikeun ka Jai Lawan Guntara daya tahan badana cukup hebat harita bisa gancang onel hudang terus cengkat nangtung lalaunan bari sumengira nahan kan nyeri Guntara ngomong dina jero hatena Allah edan kekuatan tenaga lapisan si Telaga Sideung kitu di ilmu silat bener-bener hebat di huruf putih luan dina waktu nungan sakedeung ti lawan bisa dirupuhkeun ku manehna saha mangkuluk anu sabenerna teh ye aing kitu deui si baya geus teu untupan pikeun neruskeun ieu tarung waduh kenyataan bener-bener di luar dugaan si Telaga Sideung tarungna kudu jeung kiwarangkas pun kitu bae Guntara ngareret kalebah Purbaya anu harita geus cengkat nangtung dina kayaan bari ngarasakeun kanyeri harita Purbaya ngareret kalebah Guntara
nu direret gancang ngagajeng luncat muruka tempat Purbaya. Sanggeus deket Guntara terus omong lelaunan. Si Tergosideng lain talingan urang tiluan baya. Kekuatan tenaga lapisan lain bantak-bantakeun urang ge baya. Ilmu silat sarua deui hebat euy. Urang kudu gancang ngajak tinggalkeun ieu patempatan. Gin anu can sadar bahwa pangku kubaya. Masih kene untung urang tiluan terbinasa oge ku si Tergosideng euy. Anu matak bade kene gancang urang tinggalkeun ieu patempatan baya. Purbaya ungeuk tandanya tujuan kana caitan Guntara itu cerita. Benar. Si Tergosideng memang lain talingan urang. Kudu Ki Warangkas anu ngalawan si Tergosideng mah ieu mah. Gin-gin keun wae lah kubaya di pangkuna. Kudu dicokot heula pedangna ieu mah ieu. Bejakeun ka si Tergosideng. Mun boga kawani tarung jeung Ki Warangkas kitu di paguron lintang jagat. Bayaina rek ngurus kin-kin. Guntara geus kitu mah terus lempang sababaraha lengka. Sedangkan si Tergosideng waktu keur Guntara datang nyampeurkeun ka tempatna Purbaya langsung nyokot kalung wasi kuning anu geus eueuh dina keupelan Nyai Kintamani. Sabab waktu tadi rubuh meh bareng jeung pedangna anu leupas dina sekelanana leungeun kencana oge keupelanana muka. Kalung wasi eusik kuning ngagoler teu jauh di tempatna Nyai Kintamani ngagoler. Purbaya mah harita sanggeus nyokot pedang lidah api anu ngagoler. Terus mulu nyampeurkeun ka tempatna Nyai Kintamani. Pedang lidah api diasupkeun heula kana sarangkana. Geus kitu regeyeng we harita Nyai Kintamani dipangku ku Purbaya. Danggeun Guntara harita sok sanajan aya di pihak anu kasoran eleh jajaten tapi bangun anu mengaku karena keunggulan nu jadi lawan. Harita Guntara nyalita ditujukeun ka si Tergosideng. Silaing dina waktu ayeuna memang dina keunggulan Tergosideng. Tapi ingatkeun ku Silaing ke di mana dina waktuna Silaing anu hareupan tanu ngalawanan pangarsana mulia Ki Warangkas. Mangka Silaing bakal dengar cadas deui sia. Silaing kudu nyaho pangarsana mulia Ki Warangkas. Dina waktu anu moal lila deui bakal ngawasan uja kajawaran. Jadi engke bakal aya waktuna Silaing tarung ayeuna pangarsana mulia Ki Warangkas deui sia. Dicukupkeun tepikeun ka dieu ijen jajatenna sia. Guntara geus kitu mah ngajakan ini ka Purbaya anu mangku Nyai Kintamani anu masih kene tacan sadar tina kapaehanana. Sanggeusna Guntara jeung Purbaya arindit. Harita si Tergosideng datang nyampeurkeun ka si Dugul. Dina jarak kira-kira 4 lengkah ti si Tergosideng ngeureunkeun lengkahna. Dadak dumadakan harita. Ujug-ujug